rumahku mah harga jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon, nyari menang rezeki bloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak. Susulan ku aing tah. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Alhamdulillah baralak teh menang oge nya. Kajin sapu ieu kedua mah. Ingat boga dapur teman ieu pabarantakan kieu ingat. Ieu tah ari eta teh nya ai sapu poena Bang Hese salaki teh. Karung-karung acan mah pabalatan. Dan mau diberesan ai itu ku aing diberesan mah. Dikabar brag we meureunang. Cara rape aing teh tas babantu di karyaan ah. Geus babantu papasiangan, geus jadi tukang kejo, jadi tukang kue, segala enak we diborong da. Ah, manira leuseuh teh. Efek kebalik ka imah dapur kemari pabarantakan. Imah ampun, boga sakit jeung teh ah. Paehan we atuh kieu teh maing teh. Mana duit teh gablek, ya teh seubeuk. Eta nempo hau ge bukan kulini, aya harusnya hancur. Eta aya gempa di mana atuh hau. Tarsi. Astagfirullah, eta saker parah. Assalamualaikum. Ya Allah, kumaha kabarang ujana ngapanggih. Ayeuna mah imah teh hara rese, kieu naon sih? Kieu sumur. Eta teh rek nyeun tempat eta tabungan meureunan tabungan hirup. Mane? Mun dicapai ah. Capek kunaon ari maneh atuh. Ieu deui. Pabarantakan mun ani teh dapuran ge mani kayak gembas kan. Tas kayak mau Bu RT, tas minta baralak jeung sapu. Oh rek nyeun sapu. Saker naon sapu? Kese sapu, jeung naon sapu. Oh, heuh atuh. Urang mah geus teu boga sapu-sapu atuh buge. Tah loba bagi dua we. Sapu. Mane mah sapuna itu orang urang meulina biasana ge di ditu tuh. Di mall gitu beli sapu. Di menang minta atuh. Hah? Saya boga modal sih nyeun sumur. Lain rek nyeun sumur ieu. Untuk rek nyeun tabungan tempat nabung. Da pake modal meureunna ngulikeun. Henteu paling kan digali. Mending aya pas Wonder Woman naon sorangan salah kisah ka mana emang? Tong nanyakeun salaki aing mah. Pasti buru Anggap we aing maranda. Najan boga salaki oge. Saya keluar si narsis sorangan bisa gitu jerona aing Waduh jogo. aing mah awe lalakina mun. Mun abis Ayam. teuing. Aing mah barala kieu teu kaarurus ieu 2 minggu teu diperenan teu dinaon ieu teh. Pipir teh. Dah. Kernaon? Keur ngore dari mana ka mana Saro? Saro teh endek kayak masih narsi. Arek naon? Kangen we atuh geus babara minggu teu kapanggih. Geus sarua wae urang ieu karek beberes ieu. Tukang ieu mah meuni kakot barala kieu loba jukut. Ayo atuh bareng yuk ka ditu. Ka mana? Kayak masih narsi. Heula atuh urang ieu lah beberes heula ah. Iya, ayo atuh dok. Dok. Ayo dok. Ayo. Dok, ayo dok. Dok. Ayo. Ke heula atuh pan urang teh dagoan heula nah can beres ieu teh Saro. Cewek suka lanjutin deui. Ih. Rusuh pisan apa? Ih, kangen banget Saro teh. Atuh hayu atuh ke antar tuh urang naik nandana ieu nya. Heeh. Yuk. Araya teh geus Edo. Assalamualaikum. Edo. Assalamualaikum. Edo. Dok. Kebiasaan eta mah di imah. Ieu kamarana budak ka ceuceu. Saha? Di sarau biasana catara membahana we kieu teh. Biasa mah mainna mah di ditu kang ngararumpi di imah ku RT. Bu RT. Tadi kan itu mah Bu RT. Eueuh sepi Bu RT doang.
mun urang keur lieur ieu teh mun teu boga duit. Nah, tong ditanya. Coba ka undangan mani loba, teh aing mani beak ka piring-piring. Oh, meniran tuh undur datang ke undangan teh ya. Busuk teh mani ti ujung nepi ka ujung teh ka undangan marulungnya. Di undangan itu undangan, ikarak datang. Karak beres datang datang deh gitu. Mani beak sempak-sempak aing pake undangan serta dijualan. Heeh. Harunya aing mah kamari balandongan aing digadekeun. Digadekeun. Saking lobanan nu hajatan. Eta sageurna balandongan bari digadekeun atuh. Teu boga duit jeung hajatan, jeung undangan. Oh caker ka undangan bareng. Ampun dengan nemu bebeakan. Sukan teu salah kengke dijual pake undangan. Namun pas masalahnya hajatan teh. Oh. Ge mani rayap nu undangan teh mani alabatan naon boa. Di barber silaru kali ah. Terus ayeuna rek undangan ieu moal masana aya undangan itu. Aya eta hadinya meureun. Kaca ijem Beas deui. Oh pugu kitu beas kata jeung bihuna ongko tumpangna. Duit ongko. Bihun do gabu sayuran, minyak emang. Can biasa. Ayuran dahar teh bangsa piring ya di mana? Heeh. Aing amun hayang dahar teh mau sabakul ledangna teh. Abe anak-anak teh kabagian kabeh nu di imah. Kabut undangan namun undangan teh lain dibawa ieu mah anak 16 kabeh. Bentuknya kita kira dengan nama jeung tongkol. Oh, ujung tongkol. Jeung naon? Tongkol. Hah? Tongkol. Naon? Tongkol. Naon deui? Mun rampunya hirup teh. Malah rahi. Kita sorotnya kangen banget udah dia. Nggadekeun. Naon wae. Ece, ya Allah. Saro ka mana wae? Manis Saro. Kumaha kabarna Edo? Saro. Alhamdulillah. Ya. Mana wae atuh ieu teh nya. Ai mane jiga kitu wae ngalumbuk jiga jablay. Eta awasan heula. Paralak urang. Kumaha cageun? Mana teh mending ngalumbuk wae jiga jablay meni pasrah Kita kitu. teh kamana wae sih. Amane ka mana wae mah. Dariuk. Harusnya menik kangen aya naonnya. Asah kangen. Ka mane? Pak urang teh meureun tas babantu di nu karyaan kamari teh. Pantesan pasti loba sangu beuremnya. Pasti lo bakal karen. Oh. Pasti mana diberenya. Lain dibere deui meni loba. Menta tuh urang mana sok ka dieu. Geus be aku anak aing tadi. Aing ece. Tadi teh kan ngobrolkeun ka undangan di loba banget mun gerentug. Urang ya buat genep Saro siki. meni bararing. Mas saro mah ngusahakeun. Meni pusing undangan teh au meni barber. Jadi sedia. Saro mah meni beak saeng-saeng. Terus saro mah Tempo ya aing meni saro mah hancur. Aing neangan ka ditu kadeu ngarumpul di dieu. Hadeula ceuk. Ngobrol. Yuk lagi mana lagi yuk. Ngobrol, bosan ngobrol aja mah. Aing geus lagian Agustusan. Lagi kan Agustusan. Maksudnya kan bisa Ih, jauh kene Agustusan teh. Banget sia jauh kene saminggu deui kuya. Emang Agusan isukan. Lah heueuh. Ini tanggal beraha. Emang malah ada lomba. Lu? Ih, emang lomba nah. Lomba naon-naon. Pokoknya mah anu balap karung juara hiji na menang motor. Motor. Aduh bener Cek. Heeh. Terus Tapi sia mah layar ayeuna. iya aya lombana aya naon Ka wae. dieu heula na aja ka dieu heula na ka dieu heula sih. Ieu Calikeula. Ka dieu heula buru. Bunitia na saha? Bunitia. Bunuh dia. Panitia meureun. Emang si ganti. Panitia. Si ganti ngaranna. Henteu dua. Oh, aya dua meureun. Heeh. Naon lombana aya naon. Geus ceuk cenah diukeun anak ieu mah jelas na. Diuk tadi dinya. Pokoknya mah lomba aja. Ember aing deui. Ari sia teh geblek. Bantuan. Ya Allah. Takanya nyai boga awakmu lah gede-gede teuing. Oh, atuh awak segede hayam. Segede hayam. Hayam. Kahade atuh. Ai nulungan nu gede mah kudu alon-alon. Hari mana kayak gini dulu deh. Secara buru. Buru. Cece udang jauh atuh mau jadi meureun lomba teh isukan Aya wae ada sana. Nya mau jadi meureun. Sapu aing ka diukan Nah, boga awak sedek kebo.
Hidup mana ember. Nah, sendal tah. Di saro di Tak kahade gerak ember batu kakot pepes. Aing mah ember teh can lunas-lunas acan geus Aisyah belah. bangku yang sugan teh bangku. Atuh sing mikir atuh pan eta teh ember. Mana can lunas. Oh, aing ember teh can lunas eta teh. Jurangnya sampai tuh kena batu. Moal atuh udah gede kene ieu moal bocah ieu. di batuna tuh pernah man. Kulian batu udah terempag. Aduh. Buru atuh abrokeun rek aya padahal naon. Loba teh. Ieu teh. Tapi kudu mayar heula ieu teh. Ada iuran meren. Kudu diurut. Sing teh anak-anak muratnya. Kayak urut sama erot. Nah itu, apa gedean deui. Hampir gunung. Kumaha eta Agustusan teh? Mayarna bara duit, Ceu. Sing bener atuh sing dumo. Sebenarnya di orang mah teh ditaktor bara duit tapi minimal pegung. 150.000. Ah, ternyata ditaktor. Ditakar minimal 150. Ngagedik sia mah. Ih, eta teh mah dipatok Malaysia meureun. tergiur karena hadiahnya motor. Tapi hadiahna motor. Ayeuna alaman sia nu meunang, tibang duit 150 menang motor Eta ya. teh juara hiji. Juara hiji. Aya Juara naik duana pinang, naon? Hah? Aya naik pinang. Naik pinang. Panjat gitu. pinang. Panjat. Terus diganti deui. Rebutan. Mengaran da digaranti ah. Balap karung aya. Nometnya. Pan tadi teh balap karung Balap meureun karung, hadiahna teh ada teh motor. Anu bonteng teh. Eta mun teu salah Magicom. Terong meureun, lain bonteng. Pokoknya perlombaan loba teu bisa disebutin hiji. Hadiahna juara hiji menang motor anu kana kulkas ge aya Ih, TV. saroman dek. Enak eta teh. Lomba. Heuh da sia mah mana ganyen nya. Oh nya dia kan heula di. Pokoknya ayeuna epego eueuh. Bisa boleh. Aya. Aing ngalangankeun heula. Aing ge saru talangan saru ah. Aing teu moal duit pan di mana diburu samper. Saya udah siapa yang lakukan juga. Gitu guys ya. Kumaha atuh cuma pego ah. Atupan kabayang. Urang nawar we, urang nawar meunang teh nya. Nawar 10.000 meunang. Pan urang dibuburu ku di dinya Pokoknya mah mah geus harga pas ieu teh geus mepet saminggu deui. Ayeuna teh Kalangan ku saro kabeh. Heeh. heuh pan kumaha dibuburu urang diajak ka dieu teh meureun salah sorangan boga motornya ngabuburitnya kayaknya mah motor 750. JJS teh. Saya dia heula sebenarnya. Nah, ih. Bukan sadi buburu urang tadi urang keur ngore di pipir. Urang ieu kan loba keneh tagiheun nya harga di teh loba mun sa RT. Emang euceuk kabeh nu nagihanna. Lah heueuh isukan teh duit kudu geus kumpul dek si panitia teh rek kadeler. Oh rek meuli hayam. Meuli hayam. Ya sok otoy duit masuk sorangan. Loba duit lah. Tuh cepat ada diurangi benernya. Aja orang di galangan. Pokoknya mah tuliskeun we ngaran Berarti nasinya. jadi 600 nya Heeh, kepatannya. teh nya. Bisa masalah duitnya. Itu dah lumayan. Nah, ada kan loba banget itu ada murah. Ulu murah ya. Murah. Mana mah mani hejo pisan kanu duit teh naon sih? 200 deui. Sugan teh duit murah. Aing teh geuningan 600 aya nu nya. ngambay eutik. Tapi bayar nyaman meunang. Enggak dibayar. Anu lagi ande nyatuna ieu geus balarnya. Urang tadi ka masih aduh sasaha di mana. Hei suka dikira lombana. Sabtu di mana heuh? Di mana lombana? Hareupeun imah Pak RT. Oh deket imah Pak RT di hareupeun teh nih. Heuda Bu RT mah geuneun geus teu nyanggupan ayeuna mah ayeuna di imah Pak RT nu anyar. Yang satu heula. Nunya ce. Ieu ge naruhnya kono motor. Wah syakat taripu. Hadiahna motor. Bener itu Berarti boga coba orang-orang ngebayangkeun hal kada boga motor. Hei, saya sama ngabayangkeun motor, anaknya kan reuai. Mal muatnya. Oh, nya. Sama ngabayangkeun mang Magicom. Tah kitu bener aker nyangu. Heeh. Mah nyarek nyangu teh sama Magicom doang. Tapi heueuh sih, aing mun buka Magicom mah tau jabaga susah Heeh. Nya. Heueuh nya. Kita menang Magicom we, tapi hitung-hitung Magicom hargana sakit. Mahal kan Magicom teh geuna 150-an. Es. Es 600. Heeh. Lamun nganjuk mah 1 juta leuwih. 2 kali. Ah si Mumun tah ngabayangkeun menang kompor. Tamen asal nyangu be aku aing nya. Ih padahal mun Nah, anak teu. Aing anakna teu reuai Aing ieu mah menang kan. naon atuh? Motor. Urang ge sarua. Nya saro. Motor Bang hiji anu menang yang 2. Hei salah tuh namanya, salah kan rana sorangannya. Ayam Nang si nyocok. Puas paling di karipu. Padahal tuh baradu tuh kudu sering pego ieu boro-boro motor hadiah yang paling menang buku sering film juara hiji ge.
hadiahnya buku Oh, buku tilu gini. Meme, duit aing 600.000. Ih, kening geus mulai balap lompat. Nah,